Wilujeng siang pamirsa, tepang deui sareng simkuring Sheila Amelia dina program Warta Mancanagara, menyajikan informasi aktual terfaktual di negara-negara sakuliah dunia. Warga Tokyo, Jepang digemparkeun ku ayana kajadian panusukan di jero kareta Ahad 31 Oktober 2021. Palaku teh lalaki 24 tahun anu make setelan jiga joker. Kajadian ieu ngabalukakeun loba korban luka-luka. Siga kieu suasana pikasieun kajadian panusukan jeung kahuruan di jero kareta di stasiun Kokuryo, Tokyo, Jepang, Ahad 31 Oktober 2021. Kadenge sorang ngabaledug sarta haseup hideung dina salah sahiji gerbong kareta. Balukarna sakabeh panumpang parebut nyalametkeun diri. Malah aya sababaraha panumpang anu ngajeleng tinu jendela. Teu lila, polisi langsung datang pikeun ngamankeun palaku. Palaku teh lalaki 24 tahun nu make setelan jiga joker dina komik Batman. Palaku bebeja ka polisi yen manehna boga kahayang maehan jelema tur meunang hukuman mati. Salian tinikam panumpang, palaku oge ngahurungkeun seuneu nepi ka keuna ka sababaraha kursi kareta. Akibat ieu insiden, Departemen Pemadam Kebakaran Tokyo ngalaporkeun yen aya 17 panumpang luka-luka jeung 3 diantarana tatuparna. Pamirsa, mung sakitu warta nu tiasa didugikeun dina waktos ieu. Simkuring Sheila Amelia parmios undur diri, wilujeng siang.